ngaturkeun kaayaan isuk-isuk keur memujahna rebun-rebun. Sora hayam jago geus kadengereang patembalan. Jalma-jalma oge geus mimiti saribuk aya nu kakarek hudang terus kacarai tuluy arindit salat subuh berjamaah di masjid. Aya oge sebagian anu geus arindit ka pasar bari ridu barang bawa sabangsaning sayuran pikeun jualin di pasar. Angin leutik ngahiliwir karasanya cep tiis tapi mata seger. Cai ibun plak-plik-pluk kaoyakeun ku angin katingali pating gurilap kasinaran ku cahaya bulan anu masih keneh mencorong. Dina kayan kitu ditungtung lembur katempo aya 2 urang jalma anu keur leumpang awewe jeung lalaki. Katempo raridu ngajarengjing rembolan si horeng marahena teh Bionah jeung Mang Rudinta. Anu kakarek daratang tea tisaprak rek dibegal tapi malah untung lantaran begalna kalah sieun ku Bionah. Anu disangkana jalma awewe sakti tea. Begalna kabur, ari barang-barangna ladang ngarampok kalah ditinggalkeun. Atuh jadi namah milik Bionah jeung Mang Rudinta. Mangkaning cenah dina buntelan teh barang hasil ngarampokna mangrupakeun emas jeung duit anu kacida lobana. Tah, si horeng bener nya Kang. Omongannya Ustad Kurniasih teh ari urusan rezeki mah ya bener-bener diatur ku Gusti Allah. Nyatana kitu pan. Atuh kapan urang tarik dibegal tapi urang malah untung. Barang-barang anu boga begal malah ditaringgalkeun atuh nya dikapi milik ku urang. Cek Bionah mimiti kadenge cumarita. Iya Ona, mana ge ayeuna mah maneh teh kasering ngadengekeun pengajian nya Ustad Kurniasih. Loba pulunganeunana. Kapan maneh ayeuna mah jadi pinter? Maksud kami rada pinter. Jadi aya kanyahona. Nya saeutik cerdas maneh teh. Kakarek sakali ilu pengajian oge maneh teh geus robana nyaho. Geus rada ngarti kana agama. Tembal Mang Rudinta menidariah. Puguh kitu Kang paniatan kuring oge. Yeuh ti mimiti ayeuna mah kuring rek sering ilu pengajian ka Nyi Ustad Kurniasih. Nya babakuna mah sakalian tirek mulungan elmuna teh. Kuring mah Kang erek pamer. Ambi nyarahueun tetangga-tetangga urang teh. Ari urang teh ayeuna mah geus jadi jalma beunghar. Utamana mah tah kuring mah kasih Sutarsi. Jaman nulus tunjung sok ngecebek ka urang Kang. Ih, niatna udah kitu Ona. Nah gitu Kang, make ngomong niat ulah gitu sagala. Emang Akang pernah ngadenge katerangan agamana kuring ulah pamer? Atuh dabongan maranehanana sok ngarecek ka urang Kang. Lain kitu Ona. Tapi kalakuan pamer kitu teh bahaya. Kahiji lamun jalma-jalma geus nyaraho urang teh beunghar, kumaha lamun marentah ka urang. Ari rek nolak meureun hese da bisi disebut koret. Ari mere da awal atuh. Anu kadua, lamun maneh pamer bisa mancing picilakaun. Kumaha lamun aya jalma anu jadina niat jahat ka urang. Meureun harta lapur. Lamun apasna nyawa oge bisa leungit Ona. Geus pokona mah urang mah ulah loba tingkah. Geus karepna teuing batur mah tetep rek nyangka urang jalma teu boga ge. Nu penting mah anu ngarasakeun mah urang, anu ngarasakeun nikmat urang kekayaan teh. Cek Mang Rudinta. Bionah ngahulang. Ngalenyepan omongan Mang Rudinta. Bener oge nya Kang. Omongan Akang teh cerdas Akang teh. Lamun batur nyaraho urang geus beunghar meureun marentah ka urang. Enak bae Kang. Urang asa capek menang pekaya teh. Malah sampai kan ngalaman urang mah jadi udah jurik pocong sagala tuh. Tah si maneh ngarti Ona. Cek Mang Rudinta deui bari terus leumpang asup ka jalan Pilemburan. Kaayaan harita geus beuki rai-raian caang. Di lembur geus mimiti kadenge rame. Sora jalma pating gerendeng, sora budak leutik ceurik, sora indungna pating cerewet nyentak anakna anu kadenge rewel. Dialokan ku sora sato ingon-ingon anu reang patembalan marentah parab meuni kadenge mata kuaas. Harita Bionah jeung Mang Rudinta geus aran jauh ka imahna. Katempo kaayaan di imahna teh parwek jeung barala. Maklum atuh imahna teh geus ditinggalkeun salila 2 poe 2 peuting.
pantes lamun kaambe bau hapuk oge. Tapi Bionah jeung Mang Rudinta geus teu melire ka aya imahna kitu teh. Maranehna terus bae narekana golodog arasup terus dariuk ngarungsar dina taleupuh. Ngarerehkeun ka capek. Maklum geus leumpang anu sakitu jauhna. Capek oge nya Kang, ieu bitis karasa paragal kuring mah. Cek Bionah kadenge cumarita deui. Ya Ona, kami oge ieu awak asa nyari kieu. Coba ieu hanaang ungkona, cik atuh panyokoton cai jang kami. Atuh keheula Kang. Kapan sarua kuring oge capek kakarek datang. Malah mah yeuh sakali-kali mah Kang atuh mah nyokotin cai jang kuring. Bionah kalah malik nitah. Maneh mah ari dititah ku salaki teh hese pisan. Cek Mang Rudinta siga nambak pisan. Geus keheula Kang lah. Oge eta Kang. Kuring jadi penasaran pisan. Tadi teh can katempo kabeh. Naon bae eta isina dina gembolan teh nya Kang? Anu ditinggalkeun kurang pok teh Kang. Nah, kami oge jadi penasaran. Cing cuang buka deui, naon bae euy di jero gembolan teh. Cek Mang Rudinta, bari tuluy bae manehna teu talangke muka eusi gembolan anu tadi dibawa ku manehna. Kitu deui Bionah sarua gembolan anu dibawa ku manehna teh dibuka. Ono borong breh, duanana meni olhok mata simeuteun, ngarasa teu percaya kana tetempoan manehna. Si horeng bener isi gembolan teh kabeh emas jeung duit anu kacida lobana. Waduh, emas Kang, emas jeung duit kabeh Kang. Ya ona, karek mah geus kami mah euy. Duit jeung emas kitu lobana, urang beunghar Kang, urang beunghar. Cek Bionah deui, teu sirikna surak ajrag-ajragan. Numpuk itu Mang Rudinta ruas kep bae sungut Bionah teh dibekem. Atuh Bionah meni bolebab-lebeb, matana bolotot, napasna eungap. Atuh dali yang irungna oge katutupan ku dampaleun Mang Rudinta. Bionah ngap-ngapan teu bisa napas. Cicing Onah udah tarik ngomongna. Kumaha lamun batur ngadarengieun, bisa bahaya teh. Bisa batur nyalampur ka dieu, terus curiga ka urang. Cek Mang Rudinta bade tetep ngabekem sungut Bionah. Atuh Bionah mah boro-boro bisa nembalan ngan saukur bolebab-lebeb bari jeung ngarasa eungap. Ari Mang Rudintana tetep bae ngabekem. Bionah seueul sikuna dihabekeun ka tukang. Pek ngeunggel pisan kana bobogohan Mang Rudinta. Mang Rudinta ngaheunggeul matana bolotot bobogohanna karasa mules. Waduh si Ona, terus pisan nya neh mah. Ieu bobogohan aing mules. Cek Mang Rudinta bari dongkok nyekelan bobogohanna. Sedangkan Bionahna ngan saukur renghap lanjut ngap-ngapan sigana karasa eungap keneh. Cak urang tunda heula. Kaayaan beuki beurang, panon poe keur mabeujeun haneut, tapi di lembur mah meni simpe. Lantaran jalma-jalmana lolobana geus arindit ka kebon atawa ka sawah, aya oge nu ka pasar. Jadi di lembur mah karasa meni jempling ku sora jalma mah. Ngan sakali-kali bae kadenge sora hayam jago anu kongkorongok dialokan ke sora hayam bekang anu kat-kat kut-kut. Jeung sora anak hayam anu kadenge racet. Dina kayan kitu di imah Bah Rustam keur kadatangan kedua urang tamu nyaeta Kiai Arif jeung saurang lalaki anu katampo papakeana meni ginding. Sigana mah tamu teh jalma beunghar. Si horeng bener jalma lalaki eta teh anu katelahna Haji Nurianta. Jalma beunghar urang dayeuh anu rek meuli imah kebon sawah tanah pokona mah kabeh kakayaan Bah Rustam. Teu kudu dicaritakeun kumaha adu regana Bah Rustam jeung Haji Nurianta. Ya pokona mah kabeh imah kakayaan Bah Rustam teh geus pindah leungeun, geus dibeli kabeh ku Haji Nurianta. Hargana 100 juta leuwih.
Sanggeus beres adoroga jeung gonjreng dibayar, tuluy Haji Nurianta teh pamit. Tah, ayeuna mah tos beres Abah. Ieu bumi tanah sareng sadaya kakayaan Abah anu sanesna tos dipeser ku sungkuring. Ya, tapi Abah mah mangga bae tetep nempatan bumi ieu mah salagi Abahna teu acan ngagalih deui bumi anu enggal mah Bah. Da ku abdi oge moal wakadi kumaha-kumaha ieu bumi teh. Mohon Pak Haji. Ayeuna Abah sareng ambu nampi artos sareng nyerahkeun bumi sareng sadaya kakayaan Abah ka Pak Haji. Mudah-mudahan sing manfaat kanggo Pak Haji. Mung nya kitu manawi Abah teh nyuhunkeun ridona, nyuhunkeun widina bade tetep nempatan ieu bumi samentawis nya sababaraha waktos mah sateu acan Abah kenging bumi anu enggal. Mohon Bah, sing sami-sami manfaat. Abahnya manfaat nampi artos di kuring. Nya perkawis ieu bumi cek kuring oge sok mangga dugi ka irha bae oge saligi Abah teu acan kenging aya gentosna mah. Tah, kulantaran tos siang kuring mah bade permios bae. Cek Haji Nurianta bari solongkrong ngajak sasalaman ka Bah Rustam, ka Ambu Yayah jeung ka Kiai Arif. Ye, nah bet enggal-enggalan teuing atuh Pak Haji. Mohon Pak Haji, eta cai oge kapan teh acan dileut-leut acan. Pak Haji, Ambu Yayah ilu nyarita. Sawios, da abdi oge kabujeng aya periogi anu sanes. Cek Haji Nurianta bari tuluy nangtung. Assalamualaikum. Haji Nurianta ngucapkeun salam, dijawab ku kawehan waalaikumsalam. Terus Haji Nurianta keluar, diajakeun ku Bah Rustam, Ambu Yayah jeung Kiai Arif sampai ka lawang. Inditna ditarampokeun sampai ka lesna. Sanggeus Haji Nurianta teu katempo deui, Bah Rustam jeung nu sejenna arasup deui ka imah, tuluy dariuk deui. Teu dilapok kadenge Bah Rustam cumarita. Atur nuhun jeung Kiai, parantos ngabantos Abah ngical bumi sareng sadaya kakayaan Abah. Cek Bah Rustam ka Kiai Arif. Kitu deui Ambu Yayah sarua nganuhunkeunna. Ambu oge ngatur nuhunkeun jang Kiai. Mudah-mudahan sinjanten amal kanggo jang Kiai. Cek Ambu Yayah. Sami-sami Abah, Ambu. Nya tos sakadahna urang saling bantos. Tembal Kiai Arif. Ari Bah Rustamna tuluy ngareret ka Ambu Yayah. Tah, ayeuna kumaha Ambu? Kumaha naonna ari Abah? Nya, ieu duit ladang urang ngajual kakayaan teh ha. Ah, ari Ambu mah Abah, kumaha Abah bae. Cek Ambu oge, Ambu mah rek nurutkeun bae ka Abah ka salaki. Nu penting mah Abahna sing satia. Ulah macam-macam ka we sejen. Ye, atuh puguh ari kitu mah, ari satia mah. Ngaranna gue salaki ka pamajikan. Tapi kan tetep ari soal duit mah kudu badami lain. Ah, cek Ambu oge, Ambu mah pokona mah kumaha Abah. Kumaha alusna we, Bah? Bisi ku Abah rek disodakokeun kabeh oge, Ambu mah satuju bae. Cek Ambu Yayah. Ya syukur atuh ari kitu mah. Jadi seperti niat Abah samemehna, rek disodakokeun kabeh ieu duit teh. Nya urang nyisakeun da saeutik jang meuli mah. Nu leutik teh oge teu naon, cukup jang urang duaan mah. Cukup jang urang duaan ieuhan bae mah, pokona mah lah. Cek Bah Rustam. Nya Abah, Ambu mah satuju bae. Cek Ambu oge, urang mah nu penting mah bebarengan bae Abah. Salilana dunia akhirat. Cek Ambu Yayah deui. Bah Rustam menindari da ngadenge omongan Ambu Yayah teh, tuluy ngareret deui ka Kiai Arif pok ngomong. Tah kitu jang Kiai, manawi ku jang Kiai oge tos kapireng. Alhamdulillah Ambu tos setuju kana paniatan Abah kanggo nyodakokeun sadaya kakayaan Abah. Cek Bah Rustam. Alhamdulillah Bah. Doa Abah salami ieu tos dikabul ku Gusti Allah. Mung eta perkawis Abah anu bade nyodakokeun sadaya artos hasil tina ngical raja kaya Abah. Abdi teu maras deui. Nah, Abahna moal hanjakal kitu. Moal atuh jang Kiai. Moal hanjakal, moal pisan. Abah mah geus bener-bener ngarasa berat nyakal kakayaan teh. Nya beratna mah bisi engke. Jadi tanggung jawab di akhirat, da pasti meureun bakal ditanya di akhirat teh. Dipake naon harta kakayaan teh. Tah itu meureun kae di akhirat teh jang Kiai Abah mah sieun. Semohon Bah. Aya keteranganna kata teh. Tah mana ayeuna Abah rek nitipkeun ieu duit ka jang Kiai kanggo digunakeun kepentingan agama. Ah, geus kumaha jang Kiai bae lah pokona kitu kieu mah.
nya salah sahijina meureun jang biaya ngarehabasi kitu ya. Mohon Bah, insya Allah abdi oge ngajagi amanah ti Abah. Ieu sadaya atos sodakoh ti Abah bade digunakeun sadaya kanggo kepentingan agama. Ya, sapertos tadi carioskeun ku Abah di antawisna kanggo biaya ngarehabasi kitu ya. Cek Kyai Arif. Bah Rustam unggut-unggutan ari ambu yayah mah ngan saukur ngabandungan. Tuluy pok kadenge Bah Rustam ngomong deui. Atur nuhun satiasana Jang Kyai. Mung manawi Abah teh aya pamudut ka Jang Kyai. Cek Bah Rustam. Kumaha teh ya, Bah? Ya, kieu pamudut Abah teh. Omat ye. Omat ulah aya nu apaleun saurang oge, saha bae oge lamun Abah jeung ambu geus nyodakohkeun kekayaan sadaya. Lantaran Abah mah engke namung jadi ria, tungtungna ngaruksa kana amal. Nya kapan aya katerangana lamun urang mere kuleungeun katuhu leungeun kenca ulah apal. Tah mana pepeujeuh ulah aya nu terangeun sailian ti urang tiluan Jang Kyai. Ayeuna giliran Jang Kyai Arif anu unggut-unggutan maena bener-bener ngarasa salut jeung kagagas ku kaikhlasan Bah Rustam. Insyaallah Bah sing percanten abdi bakal ngajagi amanah ti Abah. Atuh maneh kitu mah Bah Rustam teh meuni bungah kacida, cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun juragan pangsiun. Haita kata po juragan pangsiun teh keur ngajentul bae sorangan. Diuk diteras hareup bari palemana Pak Kusut bangun kurungsing. Wah, nah hirup aing. Unggal poe ngan pusing jeung pusing bae. Beungar ku beungarna aing teh. Tapi unggal poe can pernah teuing ngarasa tenang. Heurukeun mah waktu ngarehab sigit tinggal 2 poe deui. Ari aing geus janji rek nyumbang 1,5 juta duitna eueuh. Kumaha ari geus kieu? Lamun henteu meureun wirang. Aduh, kamana aing neangan duit? Rentas juragan pangsiun bari ngahulang. Keur kitu teu kanyahoan ku juragan pangsiun di saluareun pakarangan aya saurang awewe anu keur ngawaskeun merhatikeun imah juragan pangsiun. Si horeng eta teh Ceuida tukang renten teh anu kamari geus nginjemkeun duit 100.000 ka juragan pangsiun, ari bayarna kudu 2 juta teh. Lega oge mah juragan pangsiun teh. Sigana mah lumayan ye lamun bisa kapilih ku aing. Cegaran tes Ceuida bari panona terus nalekan imah juragan pangsiun. Turet Ceuida mencrong ka juragan pangsiun anu keur ngahulang keneh. Eta jalmana mah keur ngahulang, keur mikir naon eta nya? Si ku aing rek disampeurkeun ah. Sugan bae maneh teh keur pusing mikiran duit. Cek Ceuida bari nyarinya sorangan. Teu leumpang rek nyampeurkeun ka juragan pangsiun. Sanggeus aya di pakarang imah juragan pangsiun, pok Ceuida uluk salam. Assalamualaikum. Cek Ceuida. Juragan pangsiun anu keur ngahulang kaget ngarenjak, kret kapal bah datang nasora, barang nompoan uluk salam teh Ceuida, atuh lenyap. Juragan pangsiun teh langsung ngalenyap. Luas leuwih luas di batana pojurig. Bu, aya deui panyakit teh haruh kerjana kieu teh. Rentas juragan pangsiun ngan waktosna saep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.